Akang hayu urang tatarucingan ayeuna mah. Hayu siap lah si mama aya teh si mama. Aya ieu dijigireun. Oh mama ayahnya mah. Ada ini di sebelahnya. Ada. Aduh, hayu nih tatarucingan sok lah. Sok neng, aduh geus bisa tatarucingan sagala ayeuna mah. Hebat lah. Sok soal kahiji naon. Daun naon anu rame? Daun. Ya kitu daun anu rame. Daun anu sok bisa ngabodor. Salah naon atuh? Dauno Indro Kasino. Dono. Coba icik si mama naon? Ayo, lihat kasino. Terus keneng sok soal nu kadua naon lah. Aki-aki ragrag surak naon? Gampang ieu mah tatarucingan zaman baheula ieu mah. Ngan eta bahasa Indonesiana naon cing? Mah naon bahasa Indonesia mah? Itu akan menjadi musim gugur yang bahagia. Apa? Kayak surak ini bahagia. Gampang, aki-aki ragrag surak mah barang bang. Salah. Naon atuh? Eta mah aki-akina we jagoan. Bener teu kaci naon eta mah pugu barang bang jawabanna ge. Coba cek si mama naon jawabanana? Saya kakek aki. Naon kakek aki itu sok teu balik. Hayam rintit nonggeng ka langit naon? Nonggeng beureunan gampang. Ieu tatarucingan baheula hungkul sih neng menang ti mana ya? Hayam rintit nonggeng ka langit mah jawabanna ganas. Salah. Salah wae. Naon atuh biar aku ngan salah hayo itu. Eta mah hayam nawe eueuh gawe. Geus dingacabrulkeun deui wae sini. Ganas neng. Ampun eta mah kejeun mejar teh gawe cenah. Itu tidak berarti kami tidak bekerja. Oh, ningengklokan bari teu bener teh si mamah teh Dijingjing teu dibawa naon? Gampang eta mah panto nu kitu mah. Pohoan. Pohoan dijingjing teu dibawa bener. Pelupa. Budak leutik ngambai pejit naon? Gampang nu kitu mah lah. Anak-anak mencium usus apa? Mencium usus. Cicing mah naon begini ngaco ya. Budak leutik ngambai pejit mah eta jarum nu aya benangan ningan. Jarum aya benangan ngamai. Tah, berarti jawabanna teh jarum. Salah. Bawa we atuh ka rumah sakit karunya. Bener. Ngamai pejit mah karunya. Bener. Satu, bawa aku ke rumah sakit kasihan. Penyanyi awewe nu jago sepak bola saha? Penyanyi awewe nu jago sepak bola saha teuing tara nonton acara gosip. Saha atunya saha tah taluk Dewi Persik. Dewi Persik kayak oge. Aduh, Katinggalina mah kotak tapi upami dicabak mah bulet naon? Naon. Ieu mah buang ngacaburul deui ieu. Jawabanna sok di pengkol-pengkol. Taluk we meh tereh taluk. Logo OSIS dina baju budak awewe. Aduh, nya bener oge ditinggali kotak. Logo OSIS di baju seorang gadis. Alah, OSIS gitu OSIS. Ngaku eleh ampun.